Upacara adat Baturai Pinang MTSN 7 Ciamis Sitja di Kawita. Aya naon atuh ieu teh aya naon manira rewas di payun eta seueur tamu agung aya pa polisi aya pa tentara seueur ibu sareng bapak sadaya aya naon atuh ieu teh aya naon rarewas aki mah teh kek untuk poho mah ieu teh aya anu arek Baturai Pinang kelas 12 gitu. Alhamdulillah ayeuna tos dugi pipisahan kelas 8 anu bade neraskeun ilmu nu langkung luhur. Wilujeng aki wilujeng ngawilujeng teh. Mangga atuh wilujeng. Wilujeng kasep geulis wilujeng angkatnya so pada ngantunkeun sakola ieu maka
together. Kula dek jubadanan nu boga karyaan, nu boga karyaan. Rasa batin, rasa batin. Keheula aki teh menikah reung ya teh. Niki aya batur. Ari sini nih ka mana atuh ieu teh nya. Mangkane ayeuna keur usum tiris. Cinene eueuh atuh aki beuki ngadek-dek tiris. Jing sini arek ditelepon gua aki. Kade ulah hilap ayeuna mah aki ge ieu mah aki zaman now HP ge seueur gaduh 5 betul salama ieu. Tingali di wadahan. Seueur HP ge. Tapi nu hidupna mah mung hiji ieu teh. Yo, cing mana ya aku telepon. Geus, gaduh HP seueur mah tapi seni Sunda mah ieu nya warisan ti nenek moyang urang ulah duwi katumpur. Tumpur kusuh seni di luar negeri nya. Urang memulai ku urang, ku sadeui teu dimulai ku urang. Yo, ditelepon sini nih. Oh iya lah nomor lagi pokok deui ampun ting untuk salah mah hiji 2 3 4 5 setengah tah coba anu ieu ya. Halo halo nih Halo Ki. alah aya gini sorana meni merdu Ari sora kita di mana atuh? nih sora ieu Rita Sugiarto. Ari si Aki beta apalen kapan pahala mah ieu teh Riti Sugierti. Bener kapan aki ge kapincut ku sorana nya. Atuh heuh kira aku henteu mah. Oh kadia nih. Ari Aki teh di mana atuh tengah Aki jalan? ayeuna keur pagelaran pati dia di MTSN 7. Gini atuh ieu nini keur mirun seuna ditinggalkeun. Kapan sok heula tuh mirun seuna di dinya. Kade kareuma. Oh, kareuma. Kareuma tuh da si Aki mah mani kitu teu pamalikeun kompor geuning batur mah zaman ayeuna zaman now make gas geuningan. Lain aki-aki ieu pantes si duru dina suruhan di dinya nya. Ieu mah hayo mah kelas suro kudu nyusun banget deui hararideung ieu. Ulah ngobrol. Sok saya nawe da asrina kitu sok ka dieu. Oke ulah atuh Aki dangan heula di samping. Pareuman heula seuneuna. Aneh Aki ke heula. Mangkana yang imah tina bilik eta ke. Kela. Sok, Tungguan. Dilipat heula saeutik abi rada beureum. Bae lah Aki mah. Ini sok kudu geulis. Nah, sok ka dieu. Aki mending spesial nunggu dar. Cukup. Dar, bujur. Dar, gitu nya. Sok. Ini meni kesel hakinya. Tuhan lain atuh. Kamu meni seueur nih. Yo, sok nu antarana. Aduh, ini mah era Ki.
supaya orang salamet dapat gelaran ieu nya nih urang diraja heula nya supados penonton salamet tamu agung salamet Amin. pemainna salamet Amin. sadayana kum salamet nya teu aya harang-harungan naon sok juang diraja heula yang apar belah dia sok aparkeun oh aparkeun ini sila belah dia kade ini dibalik belah silanya aneh pro ini mah aktif belah dia nah gitu sok sok belah dia ini nah belah dia aktif iris yuk sok belah dia rapat ke dia nah Si Aki mama ikut duduk ke telinga. sok Bedaha agungnya para luka Gusti Robohi jati Pangeran raga dan sukma Bedaha pangapang jari Dirahani nagogoda Ujirin anjir Urusan tiga luhur warisan ini aki sipku keanca neda asih alhamdulillah nih sok adek deui ini adek deui Ulah ye padung ge nyeri tukur. sarua ki ge cangkeng panas ya teh Atuh soal diurutan dia. nya sok lah tah eta Bae dia uur nyeri deui ampun sarua tukur mah nyeri. komo ieu kekeongeun kabuh deui ampun segala nyeri geus aki-aki mah sok beres teh ini eta pun sampun tapi baralu sing kuring sejak bewara kanu lingih nu nyakeni nu lenggah atra katinga api muncang kayang agung neda pitulung ka Gusti neda wapari jalan nu dipelido yang widi dina jalan nu sampurna nu teu dibenon ku Gusti lawan mama lengser amu lengser urang kadinya kami rek nepikeun beja rek mega rereula kami rek nepikeun warta
batuk si Aki geus batuk nih Oke, wang bungan. bari gebuk Di kumaha? so turun deh kadinya Tugas terus tuh, semangat. Benten. Yudi kaler kawetankeun Kaler mana kaler? Yudi wetan rajol kakulon ngarah naon keheula nih saya nu tinggalin euy Aki teh amun jadi lengser bareto teh hoyong pangnabeukeun rayak-rayak cing cobaan cing rayak-rayak kapan aya gak cing sok Ini rayak-rayak ada apa yang apa lu kumaki? sok gak belakuk gitu kan sok Alhamdulillah kalaksanakeun nuhun tukang gendang nuhun kek dibayar tadi anjuk kek ieu teh asa anu ngagandel ieu teh nih Naon atuh ki? kayeuna saku cing gitu naon atuh ieu teh ngaganggu ieu teh naon atuhnya leuh teuing oh waingan receh tapi tadi ieu teh Pak Hadim mun teu salah mani amun daek jadi lengser dibayar ku 2000-an cenah teh Pak Hadim teh abdi teh daek beda 2000 ge acis mudah-mudahan ini di Pak Hadim aya kayaknya di Mas Sari ge aya mudah-mudahan Atan nabi tiba di busuk sok asupkeun kana utang asupkeun coba lama ini utang mate aya sakuan geuning di heula mah sok nih ulah Pak Iwayon juang curaskeun mapak calon siswa anu pada pipisan yuk nih juang bareng-bareng
ikut yang kieu. Siapunten latihan mah teu kieu teh Ibu. Nah, anu meni embrek mesti teh sini ini bakat deui. Ya. Sok tadi ulah embrek teuing. Pokok awas hapunten ya. Bapak bensa hapunten ieu teh. Latihan mah teh kieu ibu-ibu itu. Bakat bingung ya ka kelas 8. Ada di wisuda ieu teh cenah. Tapi kamorosa teh teh sareng Gusti teh. Siapunten teu dihaja ieu nya. Nini aduh, hapunten ka Pak Ustaz ka Pak Kiai ieu teh nya. Taus bingah bagi tadi teh gara ka kelas 8 pada di wisuda. Gusti teh nya bingahnya ngalas bagi tadi teh. Kelas 8 tos 3 tahun ayeuna di nomor 9 pada
tahu sekali itu terterap bersama Bapak Pupuhu maksa orang tua mana yang terujud mengenai surga. Maka hati-hati. Selanjutnya mana dijeneng sangat Pak. Tunggu anak laki yang ini, lari ngakut itu, tunggu. Untuk ini dua siswa merupakan perwakilan siswa atas nama Sipau Sudur dan Ratnasari, di mana Sipau Sudur merupakan peraih UN tertinggi dan Ratnasari kebalik Ratnasari UN tertinggi dan Sipau Sudur uang BN tertinggi. Bagian dari kasut sungkem sahabatan sampai Bapak, Ibu, Kiwari Iwan Cina Nemustan Menghanut sama Amit bungkul ke Bapak, Ibu, guru-guru penuh abdi bertanya atas semua karena segala bukti kekayaan artikan sarang didikan abdi ulu Bapak ngawaruh anu ngasakti kun abdi sadaya memberikan dan amal kesayang Bapak Ibu sadaya anu baru menguasai Gusti Mahasiswa Sila, sila pun kena anu kasusu. Sila salami abdi nuntut ilmu sareng Bapa. Anu tepung, itu dengan bisa tinggal aku oleh palimpah abdi. Anu matang aja hinggakan. Anu tinggal kehalan Bapa kali ibu saya ya. Bapak, Ibu, sakahidai, siapun kena api. Ugi pidu anu ti Bapak, Ibu guru sadaya, anu disecik. Ugi abdi sadaya. Dijantankan jauni, anu berguna kanggo agama, bangsa, katun negara. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anaki putra Bapak di kewajiban guru sakabeh anaki pikir putra gerahnya terus kerja ilmu pengawaruan leuwih luhur anaki teanang pengabdian leuwih loba sampai hidup jadi zaman utama anaki Burati guru sakabeh tembor hidup di peta begitu di peta ngegis tanggung nama lu dina hampura segala dosa berdosa hidup sadaya
Sabalikna guru hidup pada guru hidup selaku manusia biasa geus tangtu loba kasalahan. Geus tangtu loba ka apa? Hidup oge guru dihampura anak ieu. Udah hal ramian anak ieu. Gelambah segala kehidupan. Panduan di guru sakabeh salilala marenang hidup. Saka hidup di zaman utama turwaluya. Sakali deui anak ieu. Geramian Bapak ngadoakeun tiga keanggangan. Ibu ngadoakeun tiga jauhan. Mugi orang sadaya aya penampilan di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Orang tos mungkin mangga ngadeg deui. Kanggo saterasna penyerahan atau nabi mangga dilajenkeun ka pasali kanggo acara saja. Saterasna mangga kanggo ngirenkeun panginten tara sarenkeun panganten tapi ieu mah Pak Komite orang tadi. Nyerenkin barangkali di sekolah atau di lembaga irehna salami 3 tahun pas diatik dididik di sekolah ieu ayeuna panginten nyanggakeun deui ka komite wawakil orang tua murid atau napi orang tua siswa. Mangga Bapak diaturan. Bapak komite yang saya hormati, 3 tahun ke belakang Bapak beserta orang tua siswa menyerahkan putra-putrinya untuk dididik di lembaga MTSN 7 Ciamis. 3 tahun sudah terlewati, sekarang waktunya berpisah. Oleh karenanya, pada saat ini pula kami serahkan sejumlah 142 siswa dinyatakan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah MTSN 7 Ciamis yang saya banggakan, Bapak Kemenak yang pada saat ini telah ada kepentingan yang lain, dan Bapak Kepala KUA Kecamatan Pamerican yang sangat saya hormati, Bapak Pengawas Pendidikan Agama yang sangat saya hormati, Bapak-bapak dari staf desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa dan Babinmas juga saya hormati, Bapak-bapak serta ibu-ibu guru juga yang sangat saya cintai, Bapak-bapak beserta ibu-ibu wali santri juga yang sangat saya cintai. Izinkanlah saya pertama mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada jam ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan satu momen yang sangat penting khususnya untuk kelas 9 ini. Mudah-mudahan dengan momen ini kita mendapatkan barokah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan terhadap Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati,
izinkanlah saya mewakili bapak-bapak beserta ibu-ibu yang mungkin banyak kekurangan dan banyak kekhilafan, yang mungkin juga tidak bisa mewakili secara sempurna. Mudah-mudahan dengan kelegoan bapak-bapak beserta ibu-ibu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, 1080 hari yang lalu kami menitipkan anak-anak kami terhadap lembaga yang saya sangat cintai ini dengan melalui pendidikan, proses pengajaran, bimbingan dari bapak-bapak beserta ibu-ibu guru, sehingga banyak perubahan menjadi perubahan yang sangat positif. Dan kami dengar tadi pun dari beberapa prestasi yang sederet prestasi telah kita capai, dan dari diantaranya juga Bapak Kepala Desa Sukori khususnya, di mana lembaga ini berada, menitipkan ucapan terima kasihnya terhadap Bapak Kepala Sekolah khususnya, karena pada tanggal 19 di Kecamatan Pamarcan itu diadakan Masabakoh Tilawatul Quran, yang sehingga para pesertanya itu mayoritas dari alumni dan dari keluarga besar MTS, sehingga Desa Sukoharjo itu mendapatkan juara umum dan mendapatkan yang nomor 1 itu adalah sebanyak 8 macam. Itu berkat bimbingan dan atikan dari bapak-bapak beserta ibu-ibu yang ada di sekolah kami tercinta ini. Juga izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak serta ibu-ibu guru yang dengan sabar, dengan tabah untuk membimbing dan mengajarkan, untuk mendidik anak-anak kami, yang diantaranya dari sekian ratus anak-anak kami itu berbagai macam karakter. Ada yang menyenangkan dan kadang-kadang ada yang secara lahiriah itu kita sebelum. Tapi itu semuanya dihadapi oleh bapak-bapak beserta ibu-ibu guru dengan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Mudah-mudahan atas kebaikan bapak-bapak beserta ibu-ibu guru mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup baik oleh para pengajarnya maupun para pendidiknya sampai yaumul kiamah. Allahumma amin. Yang terakhir, saya titip pada anak-anak kami sebanyak 142 orang bahwa momen ini bukanlah merupakan finish. Anda masih banyak hal-hal yang perlu dicapai. Anda belum selesai belajar. Anda masih belasan tahun umurnya, dan sebentar lagi Anda mendapatkan menjadikan orang yang dewasa. Subhanul yaum rijalul ghad. Anda sekarang masih muda. Sekian tahun lagi Anda menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang sudah dewasa. Maka untuk menghadapi kedewasaan itu, Anda harus dibekali dengan ilmu dan takwa. Dengan ilmu dan takwa itu, insya Allah Anda semuanya akan selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sekali lagi Anda belum finish belajaran sampai di sini. Lembaga-lembaga pendidikan berikutnya masih menunggu Anda. Di desa kita ada SMK. Kemudian di kecamatan kita itu ada IPHI, Aliyah IPHI. Kemudian ada SMA. Silakan Anda pilih mana yang Anda sukai, mana yang Anda senangi. Semuanya pun bagus. Semuanya akan membela dan akan mendidik Anda untuk menjadi orang-orang yang berguna fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir sekali, setelah Bapak menyerahkan kepada kami terima dengan tangan terbuka dan
untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih antara upacara adat Faktor Aisin SMK SMPSN 7 Ciamis Parapas usai kemarin kita kemarin rombongan dari siapa terbaik pantas luar kota Dina Sako orang Dina Tepak Kendar